Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Rebo kaping 18 Februari 2002 genep. Masih dina surat Toha ayat ke-80 hijina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu sok dalahar Bani Israil saantosna salamet nyebrang ka Surya. Naon nu ditaruang teh ketika Nabi Musa sareng Harun 40 tahun aya di dinya. Min thayyibati tina dahareun anu alus, anu bersih bari halal. Jadi ulah tuangeun anu jadi matak jadi panyawat. Naon harita tuangeunana dipasihan ku Allah teh dipaparin manna wasalwa. Nyata manna teh semacam madu anu sok ngucur tiap dinten tina sela-sela batu, ari salwa semacam burung-burung puyuh anu berkeliaran, dagingna enak renyah gurih kacida. Eta tuangeun waktos harita ku Allah diguyur ku rizki anu pirang-pirang seueurna. Marojaknakum naon perkara anu geus dirijikikeun na ku kami kum ka anjeun kabeh Bani Israil. Wala tatqau jeung ulah ngaleubihi batas, ulah kaleulewihi fihi dina eta perkara. Lamun ngaleuwihi batas anjeun tina perkara rizki jeung naon bae, payahilla mangka bakal ditimpahkeun alaikum ka anjeun kabeh godobin murka kami, bebendu kami saur Allah. Wa mayahlil jeung sahabae jalmana anu ditimpa alaihi ka eta si man ka eta jalma naon godobi murka Allah bebendu Allah faqad hawa mangka nyata eta jelema bakal binasa jatuh kana lembah kebinasaan tegasna neraka jahanam. Saterasna wa ini jeung sanyana ari kami lagofarun nyaeta maha pengampun Allah. Sok sanajan murka na Allah, bebendu na Allah ditimpakeun tapi lamun tobat mah Allah mah maha pengampun. Liman taba kasahabae jalmana taba anu tobat, baik itu Bani Israil atawa anu sejenna. Lamun tobat mah ku Allah ditampi tobatna kalayan dihampura sadaya dosana. Maha bager Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaman amila jeung sahawae jalmana amila anu migame amal solihan amal soleh. Saatosna tobat mangka berbuat amal soleh tah ku kituna teh summa tuluy ahtada manehna menang hidayah, menang pituduh, menang rahmat Allah kalayan dilebetkeun kana jannatun naim, surgana Allah anu pinuh kanikmatan. Sok sanajan jelema nu loba dosa ari tobat mah ku Allah dihampura sadaya dosana insyaallah. Saterasna wa ma ajalaka nahaku naon anjeun rurusuhan Musa angkau mika tibatan kaum anjeun ya Musa, hei Musa. Ketika itu Nabi Musa teu acan diparentah tos dongkap ka Jabal Tursina, ka Jabal Sinai. Maksudna hoyong nerima wahyu Toret padahal mah teu acan diparentah, ditegur ku Allah nah make rurusuhan dongkap bari jeung teu mawa kaum anjeun anu 12 suku Bani Israil. Qala Nabi Musa ngadawuh, hum ari itu kaum-kaum aulai tegasna kaum kami ala asari engke bakal nyusu ti pengker. Wa ajil tu jeung kami mah rurusuhan ya Allah ilaika ka anjeun. Robbi duh pangeran abdi litardo abdi mah hoyong kengeng karidoan anjeun, buru-buru geus teu sabar hoyong kengeng karidoan anjeun. Mangkana rurusuhan can diparentah tos dongkap ka ieu gunung Sinai. Saterasna qala Allah ngadawuh, berfirman Allah ka Nabi Musa, fa inna mangka saenyana kami
qad fatanna nyata geus nguji kami kaum maka ka kaum anjeun anu 12 suku nyata Bani Israil mimba dikasa atosna ditinggalkeun ku anjeun selama 40 dinten teh wa adallahumus samariyu nyaeta disesatkeun itu jama-jama kaum anjeun as-samiriyu ku samiri nyaeta Musa Samiri waktu sareta ngadamel patung tina emas tina perak anu disembah ku Bani Israil waktu sarita Nabi Musa uwih tos tahanus nyaeta kembali deui eta kaum Nabi Musa kana pamusyrikan maka harita Nabi Harun ku Nabi Musa dimarahi tapi ka dijambak janggotna waktu sarita deui ka dikembalikan deui kana tauhid Allah itu kaum-kaumna Nabi Musa cag urang simpen heula dan ieu cekapkeun sakitu kana waktosna tos nyakapan insyaallah anjing dilajengkeun deui dina ayat anu salajengna usikum wa nafsi bitaqwallah barakallahu li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadaqallahul azim.